Wilujeng enjing sadayana, wilujeng patepang deui sareng Bu Intan dina pelajaran bahasa Sunda. Dina pangajaran kali ieu, Ibu bade ngadugikeun pangajaran anu katilu nyaeta mikanyaah papada makhluk, menyayangi sesama makhluk. Tah, salah sahiji materi dina pangajaran tilu teh nyaeta maca dongeng. Maca dongeng nyaeta maca carita dongeng anu ditulis sacara jelas jeung merenah. Membaca dongeng yaitu membaca cerita dongeng yang ditulis secara jelas dan cocok. Dina maca dongeng, alusna mah samemeh maca, urang kudu paham kana jalan caritana. Dalam membaca dongeng, lebih baik sebelum membaca kita harus memahami jalan ceritanya. Tah, dina maca dongeng, teu kudu merhatikeun pilihan kekecap anu merenah, sabab kekecapanana enggeus ditulis. Di dalam membaca dongeng, kita tidak perlu memperhatikan pilihan kata-kata yang cocok karena kata-katanya sudah tertulis. Tah, ayeuna naon sih bedana maca dongeng jeung ngadongeng? Maca dongeng beda jeung ngadongeng. Membaca dongeng berbeda dengan kita bercerita. Tah, dina ngadongeng mah samemehna urang kudu paham pisan kana jalan carita anu aya dina eta dongeng. Dalam bercerita, sebelumnya kita harus memahami jalan cerita yang ada di dalam dongeng. Tah, dina ngadongeng aya sababaraha hal anu kudu diperhatikeun. Dalam bercerita, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Contoh kahiji, kudu bentes sorana atau lafal. Nomor 1, harus jelas suaranya. Pelafalan suara harus jelas. Nomor 2, luhur handap sora atau lentong, yaitu tinggi rendahnya nada dalam bercerita. Nomor 3, pilihan kecap anu merenah, pemilihan kata yang cocok. Teras nomor 4, penjiwaan jeung gerak-gerik dina waktu ngadongeng. Penjiwaan dan gerak-gerik kita pada waktu bercerita. Tah, ayeuna Ibu bade masihan contoh kumaha carana maca dongeng teh. Judul dongengna nyaeta Nu Nyaah Kasato. Haji Soleh teh jelema beunghar, loba sawahna, lega kebonna. Geus karuhan ingon-ingon mah saperti domba jeung munding. Malah hayam jeung meri mah nepi ka 100 jumlahna teh. Aya anu purah ngurusna, timimiti maraban, ngangon jeung nyokotan endogna. Haji Soleh teh boga kuda tunggang ngaranna Si Senang. Asalna mah kuda teh bogana pasalia, keur belona teu kaurus ku pasalia, malah pikawatireun pisan kaayaanana oge. Nya begang, nya gering. Ku Haji Soleh eta kuda teh dibeli, tuluy diurus, tulaten pisan. Kasakitna diubaran, unggal poe disadiakeun jukut hejo, nepi ka lila-lila mah eta belot teh cager, awakna lingsig sehat, sarta buluna luwis tur lecir. Barang geus gede tuluy dibalajar, nepi ka jadi kuda tunggang anu kacida iceusna. Lumpatna tarik, tanagana bedas. Hiji mangsa, Haji Soleh indit ka Cidadak parek nagihan. Miangna teh tumpak Si Senang. Nagihanana hasil, Pak Soleh balik mawa duit loba. Tapi kulantaran loba tagiheunana, Pak Soleh balikna kaburitan. Reup-reupan magrib teh Pak Soleh masih keneh aya di jalan. Barang ngaliwat kanu Suni, teu kanyahoan aya jelema megat liliwatan. Pak Soleh geus teg wae tangtu begal anu boga niat goreng. Ceg nyekel kendali Si Senang. Eta jelema teh rupana ti kasieun, buuk cawigwig, beungeutna balaku kumis jeung janggot. Ari panonna beureum bolotot,
leungeun katuhuna ngabar-ngabar bedog. Kadiekeun eta duit maneh, awas ulah coba-coba kabur pokna. Haji Soleh geus aya pikiran rek mikeun duit eta, sabab ngalawan oge geus katulup moal pihasileun. Da teu mawa pakarang nanaon. Kajeun aing rugi oge asal we awak salamet kitu cek pamikirna. Tapi si Senang siga-siga ngartieun dununganana keur meunang papait. Eta kuda teh hihiem bari motah teu daek cicing. Ukur salengkah ngawahan, si Senang tuluy nubruk eta begal. Geus kitu tuluy narajang make suku hareupna. Si begal nakis make bedogna. Bres bedog teh kana suku si Senang. Tapi suku si Senang teh kaburu keneh najong dada si begal. Jebrod gubrag si begal ngajengkang. Sanggeus kitu mah geuwat si Senang lumpat satarikna. Getih ulawerna tina sukuna teu dirasa. Heuleut sawatara lila nepi ka imah. Haji Soleh mah salamet teu nanaon. Haji Soleh geuwat bae ngumbah tatu si Senang ku cai haneut. Tuluy dipopok make dangdaunan meunang ngarios. Haji Soleh beuki nyaaheun ka si Senang, dumeh kahutangan budi lantaran nyawana geus disalametkeun. Tah nu nembe teh nyaeta salah sahiji conto maca dongeng. Mung sakitu materi nu tiasa didugikeun ku ibu. Hapunten samudaya kalepatan, hatur nuhun.